urusan dunia Allah ngajamin, tapi urusan akhirat mah santan tuh dijamin ku Gusti Allah. Punten. Urusan dunia urang mah pangkat harta eta teh pasti dijamin ku Gusti Allah. Darajat di Gusti Allah atos. Urang sabaraha rezekina teh ku Allah tos dijamin eta teh. Urang mah wajib ikhtiar. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Bagian Sar Allah teh sajalma anu hayang dicepetkeun di alam dunia. Ya, cepetkeun naon? Kahirupan nikmatna dunia. Ajalna ku kami Allah bakal dicepetkeun lamun hayang mah. Tapi liman nuridu man nasya pikeun jalmi nu dikersahkeun ku Gusti Allah. Jadi wayahna urang minta rezeki teh teu kabehana dibere rezeki. Urang nyungkeun darajat teh teu pasian pangkat sadayana. Damun teh mah urang minta duit dibere duit kabehanana, da moal aya nu miskin, beunghar kabehana jang naon urang macul. Da di imah ge boga 5 miliar. Jadi teu sadayana wayana lamun teh mah ayeuna jamin di urang tepan dina pada umumna da sadayana mah teu aya minta ka Gusti Allah urusan akhirat umumna mah. Minta urusan dunia we Gusti rizki. Datang ke tempat jarah rizki. Hirup pangaosan rizki. Di tempat di majelis taklim rizki. Di tablik akbar rizki. Aya kumpulan-kumpulan minta orang teh rizki. Keur salat Rabbik firli warhamni wajburni warzuqni rizki. Pan rezeki unggul. Urang nyungkeun ka Gusti rizki unggul kedah. Engeng eta teh kedah urang nyungkeun ka Gusti Allah ngan hapunten. Upami dina urusan rezeki di dunia mun teu didikeun da lain jang kakabehanana. Eta kasadayana. Bayangkeun anu ngadoa teh Gusti abdi teh hayang jadi jenderal. Jenderal kabehanana mana jadi kopralna? Gusti abdi teh hayang jadi presiden kabehanana mana nu jadi rakyatna? Pan saware mungkin ieu nu beungharna ieu nu miskinna janten urusan dunia mah urang mah teu aya wajib beungharna nu wajib mah ikhtiar. Matak abdi mah sok rada keul lamun aya jalmi nyebatkeun umat Islam wajib beunghar berarti nu miskin teh doraka. Aya jalmi golongan nya aya nu tukang wiridan. Golongan abdi mah haram miskin. Dipikir-pikir haram miskin berarti urang teh nu miskin teh daroraka kabeh. Ditaroskeun ku abdi ka jamaahna hari eta cenah jamaahna aya nu beunghar nu miskin gereyak nya leuwih loba nu miskin kitu. Nyaten punten teu aya kawajiban beunghar. Tapi naon kawajiban urang mah usaha. Urusan beunghar jeung teu beunghar mah tos diatur ku Gusti Allah. Tapi urusan akhirat bu, urusan akhirat mah kedah usaha. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dah bahasa gitu. Kata Allah teh. Saya jamin orang akhirat kedah saat teh sa'i. Naon sa'i teh lumpat usaha akhirat mah. Teu cekap ngalamun Gusti abdi teh hayang getol tahajud Gusti ngadoa we hungkul usah. Gusti abdi teh hayang maca Quran diajar Iqra teu. Kada aya usaha. Akhirat mah sungkeun ka Gusti Allah dina urusan akhirat mah.